mandeg satengahing marga satengahing marga Arjuna panengah Pandawa bade ngajugjug ka nagara Dwarwati bade nepangan Prabu Batrakresna atuh Gatot Kaca nampi pancen kedah ngabujengan Bima anu nuju ngabledig Astrajinga kaleuweung ti Brasara. Gatot Kaca gaula nun paman urang sewang-sewang dina ngajalankeun kawajiban gaul diestokeun paman mangdek ngajugjug negara Dwarwati margi leres anu kagungan gambar lopian lintang ti wahidep Kakang Batara dau salam bakto sidugikeun paman diestokeun ku Manger tah kitu wayahna susul Bapa Hidep bari teangan langsung si Astrajingga sabab lamun geus nyokot layang jamus kali musada ieu geus nyoal ka nagara si cepot geus ngayakeun tinakan makar bakal ngalunturkeun wibawa komara pemerintah negara ieu geus kana politik lumpatna lintang ti Hidep anu kudu gerak nyata neangan si Astrajingga sajabana ti kriminal anu kudu dijalankeun ku ti kapolisian tadi dia dipentingkeun na gawe bareng bau biralu mampah kasep dupi paman bade kana naon ieu teh margi tebih nagara Dwarwati teh keun bae da mang oge boga kanaraan pusaka warisan ti Dewa Soparta baheula nyaeta kuda Arba Puspa kuda lamun dipriyogikeun ayeuna bakal datang ayeuna kene leres mangga atuh paman coba pindah heula ka dieu Arjuna kagungan kakasih Partaswandana inggih nyaeta ti Parta Dewa Suparta anu kawaris kuda Arba Puspa kuda pusaka lajeng Arjuna meuremkeun socana matek mantra rep sidakep sineku tunggal mateni babahanan catur dria catur ananing opat dria angen-angen sir budi cipta rasa ngahaturanan kudana sareng sena matek mantra Arjuna ngagunakeun gentra sewu ngadak-ngadak ngajerehem aya sora kuda Allah aya sora kuda paman nya pan keur dicalukan kumang ya datang Arba Puspa luar biasa Bagea Arba Puspa syukur bagja kumbayangan maneh datang anteur kaula ka nagara Dwarwati make jalan awang-awang teu aya halanganana oh ieu teh anak kaula Gatot Kaca kaulat nepangkeun cenah ieu nuhun ngarti pisan ieu kuda ieu duh ai kuda ngartina ai babaturan ai rerencangan meuni teu ngarti tahu sabaraha teu ngarti anteurkeun kaula ka nagara Dwarwati ngarti pisan kuda
ieu kumulusna paman teh datara katingal ngarit maraban kuda usaha sorangan we ieu kuda teh waduh tika mulus ki kuda teh hampura Gatot Kaca hampura teh di bejaan di teje hangen paman ieu kuda teh kitu riwayatna lamun kaantelan leungeun nu sejen teh sok ngajeret teh wani-wani apang pangna kudu bogana baheula dibikeun oge ieu teh kitu iwati awak mang lain muhrim mah goreng adat anu manehna teu kaganggu awakna lamun kacabak kumang gitu panginten atuh hampura arba puspa teu nyahoeun anak kaula lamun lain kuda paman dibebak kuluna diteje angeun meni hak cenah sakitu Gatot Kaca jeung init teangan si cepot bau wilujeng bawa sawios diaping ku putra ti awang-awang bila aya naon-naon di perjalanan nya lajeng Arjuna hingkang bakas medyato minak ing nagara Dwarwati tunggang jaran arba puspa selak niti Haswadipa Haswa kuda di papanjang utawi lempai ulesing kuda dawuk pangwegantara uyupe kuda patining kuda antak kasuramasta kagrotan uyupe kuda arak api arak abdas sopi brene sumedera lan jenewer pecute melengkung kadia kuung-kuung mendekek kadia jelarat lakuning kuda lunsat sajengkal tan dikenal-kenal mansat kadia menolong parantos jelas Arjuna salamet lumampah daya gangguan naon-naon Raden Gatot Kaca ngaping ku paningalina bilih aya gangguan anu teu diharepkeun atuh Gatot Kaca oge sami bade ngabujengan Rama nganyata Bima anu keur neangan Astrajingga bade naliti nati awang-awang bade mansat ka Geganawiati nanging saderenge pun lumampah ka Geganawiati Raden Gatot Kaca melik busana opo busanana Raden Gatot Kaca kula uluh
Busanana Raden Gatot Kaca. Jamang Mas merususun 3 sumping Mas Reneka. Holor-holor nganggem Drasmara aja jamang susun 3. Gelung cupit simawe prahasta huncakan sana. Alas-alasan kancing Garuda Mungkur. Simawe raksukan krean takusuma. Pengawasannya horaanna beraja hingkang tumama. Simawe sinjang wasunona. Suasana wancit tengah cat boten cat ketinggal wonten hujan datan kehujanan. Wonten panas datan kepanasan. Nanging saderengipun lumampah Geganawiyati. Ngeprek sodereng maraki bingsa soderan tinak gendinganipun. Sinjang gerut sajatining wayang mancad ladrang ing lumampah. Sinjang kiru anu disebat perwira pahlawan pembela nusa tega pati dalai rabi berjuang tepamri jasa tegalodang teringrang berjuang di medan perang tegalodang teringrang berjuang di medan perang. Bakti ka Ibu Rama karena pasor sama mun lepat sok tumarima mun lepat sok tumarima Kacarios ieu Arya Bima
anu apruk-aprukan di leuweung Tibrasara. Memang Astra Jingga parantos kapenak raratanana. Nanging Bima ngadak-ngadak belueng. Margi Astra Jingga keur hahaluangan dina mumunggang belah wetan. Ana disampeurkeun ka belah wetan, Astra Jingga aja di belah kulon. Di Jugjug ka kulon Astra Jingga geus hahaluangan deui belah kidul. Di udag ka kidul geus aya di Kaler. Akhirna Bima ngahulang ngaraga meneng ngelohok mangkadu. Edan teh. Aya keanehan luar biasa. Panggih ku aing moal teh digisik teh Surajar. Kadek kajojon salira kedah dicari lain naon nawi dan caberem lain baca diri baca dengan di bageran kumaha papayungan nana sangkan urang kahujana eta kumaha nulungan nana abah dirosan ulah kaedan Pandang Bogor gawit ka bade kubuding Abah Rosa asal kakenang ku basah Abah Rosa jadi melit masket hati paluang puyang payengan paguru aib Depok baluang puyang payengan baluang puyang payengan aya Kang Herdi Pangalengan Hun cawang hantu kesurang mua puput luput umur Kang Atep Majalengka Hun kahayang can kasorang gosi diri kedang janji supaya waktu balaka haten tulai sumalondo niat sejang babarengan Kang Haji Wahyu Majalengka sami ukrek sauyunan nanjerekeun galurang hiru urang jadikeun di dieu Majang disangka geuning tersangka teu melire nu satia kitu panunung Padalang jajan desangka panunung Sobari aya anyanya Sugante tetep micinta ramana inu geuning pegat duriatna kalir dan mereneh aya isu kurang tepungan siapa nunung Sobari mere jangan ji sanyana horeng ukur ngabibita
si Abah Haji Rosad kumaha aneh. Abong kena kanuhina pakadis barebut Bandung jang jinte jang buktina Kang Hajina aya gara waktu tepung monggarang pasti kena mah ngajak rimbitan Ari Kang Apang aya ye ti Aya. tapi bukan nanya na kumaha aneh. ngan ukur pikannya riung Ceklah ciki Pak Haji Kacida Cecep aya ye. Aya. najan aya gergantina Kang Atep Majalengka moal carada jeung anjeunna Mamah Inul aya. Aya. nyarita Nya arek ngebela cap inu anu kasep geuning teu aya nyatana Adalang deden Mamah Inul aya ye. nyarita nya arek ngebela cap inu anu kasep geuning teu aya nyatana Adalang deden Mamah Inul aya ye. Lamun kieu salawasna bicinta taya hartina Abuing teh. panyimpai udara talina pasini kosong usina naon ujan di lantaran ninggalakeun tanpa alesan Rupa-rupa nih. tega ikhlas luluasan lir anu putus harapan Kapayun Abah Haji Rosad aya. senajan pisah tahunan moal wale dadi adiantosan Teh ye. sugan tembus raraosan ijabah silamunan munyawang
lampah ka tukang batin nyeri sumoreang Ayah Bapak Wali Kota sugan tembus rarasan di Jabal Silamunan Putra Pandulu Mampah mandek satengah king marga satengah king alas tinggandingan salah pringandingan salah wong edan sastra jingga aya wong gendeng di udag ka belah wetan geus sacileuweungan belah kulon Ayah bangsa kulilingas ringas teuing tah di udag ka kulon pecek nguhul belah kidul di udag ka kidul bebere ketekan belah kaler ieu kaing deui aya keanehan kieu kasiri boga dosa nata si kurang ajar aya keanehan ya siasta jingga Raden Gatot Kaca ningali Ramakna nuju hulang jentul lajeng nyirorot tiga ganda wiati datan nera ngademan ieu pagulingan rana pagulingan rana datan nera tangademan ieu pagulingan rana puskena tihin pinasti karsayang mun tita tadi sia sadaya-daya jajah pula paman Arjuna di Saptarga ayah siang ayah mana si Jenet nuju angkat heula ka negara Dwarwati margi anu baka tiasa noropong aya-ayana Astra Jingga di mana-manana tangtosna oge kedah ningali dina gambar lopian ugan songgala dupi Astra Jingga parates penak aya ngan lieur aing ieu ngalonyeng teh kurang ajar tah ai geus datang mah si Gatot sok ti awang-awang tewak di mana ayana aing nu ngagiringkeun unyuk sumaga amit
Astra Jingga teneng ludeng kalah hahalangan tibatan mangikasieun eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam Dharma ukur wawayangan bae raga taya pangawasa anak sok kasasarnya lampah nafsu nu mata kaduhung badan anu katempuhan ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket geura raketan nu deket geura deusan aya naon jeung aya saha dina wujud urang geura prak geura pangihan ciri nasa tangtung diri kiranya Mamah Inu celek sagede ragi tukang bandrek pakai jeung rugi alah anu penek rugi wae temanena hah penek bagi-bagi nah da di kadunya teh dititah ripuh ku Allah teh henteu dititah senang nyaeta urang teh kudu nereja tina alam kariweuh ulah nuturkeun riweuh ripuh ulah loba teuing urang teh ngalamun eta teh tulul amal nu kitu teh panjang lamunan ai panjang lamunan teh salah sahiji anu bakal ngahalangan kana pahala amal nya di antarana aya genep perkara anu bakal ngahalangan kana pahala amal sitatun asya'atuh bitul amala nyata genep perkara anu bakal ngahalangan kana naon pahala amal al istigholu biuyu bil holki artina teh ngan ngawungkulkeun ngageunggeureurkeun we batur geurehan kaduana wakilakul haya artina saeutik ka erana wa qaswatul qalbi jadi goreng hatena kaopatna nyaeta tulul amal panjang lamunan kalimana nyaeta ubudunya berat teuing kana urusan dunya kakonengan teuing ai kagenepna wadolimu layan tahi nyaeta dolim nu teu eureun-eureun ta eta euy bangsa urang teh geus saeutik ka erana nya nu matak di dieu pentingna abdas teh geuning memeh salat sok abdas heula ai abdas teh wudu ngumah beungeut salegana beungeut kitu oge mun rumasa aya beungetan jadi lamun tara ngumah beungeut teh berarti hartina teh eueuh beungetan atawa kanal kulit teu gableug ka kenyos tuluy dudunya teuing tanpa mikiran akhirat sedangkeun dina surat Waduhe walal akhiratu khairul minal ula jadi aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyatana akhirat dina surat Waduhe walaili ida saje nah ada aya sah model cek urang Bandung mah ka mana kan maksudna ge nanya rek ka mana pan cek urang Betawi urang Depok ke mane lo eta keneh barangna mah jadi Waduhe ge bisa eta teh dina kitab Alfiyah bab imalah jadi alifna digenti ku iya jadi haiya jabar hae jadi Waduhe walaili ida saje itu cenah
teuing mun kitu mah ya. Heeh. Lain seterian. Dewek keur dikepung teh euy. Jadi bangsat. Rumasa dewek teh nyokot layang jamu sekali musada. Jadi manglebarkeun dewek teh layang jamu sekali musada hasil mikir para karuhun urang. Ngan ukur jadi seremonial we didenge-denge teh tanpa dina gawe. Pangplangkeun di ungagang. Minangkana dewek teh demo ngan omat lamun demo teh ulah ngayakeun tindakan anu anarkis sabab urang aya agama ceuk agama yen Allah tersepeun ka jelema anu nyieun karuksakan di luhur bumi ya nya ngaruksak teh eta mah nu demo na we katumpangan ku politik meureun nya aya udang eta mah dibalikeun deui heueuh dibalik batu tah eta manglebarkeunna bangsa urang teh rajeun demo katinihan ku politik heeh aya anu asli eta oge jadi manglebarkeun eta teh leupas tina ieu undang-undang atawa konstitusi loba nu bubudakeun keneh can darewasa bring ka itu bring ka dieu bari teu nyaho maksudna mah aya nu tuturut munding geuning milu amuk-amukan jadi teu nyaho maksudna mah diongkosan jigana mah heeh can tawuran ayeuna barudak geura heeh alah kapan sidik dina ieu undang-undang dina ieu lambang teh hiji percaya kana kawasa dua kamanusiaan nu adil jeung beradab mana keadabanana mana adilna jati diri geus leungit sopan santun ramah tamah DP handap asor teh geus lapar aing mah hayang ngadengekeun budak punten ngaliwat ka heureupun aing ieu mah ngabadug bangus oge juga ngareretan teu heeh Aya arisan sek aya nama kan sek lah. tak kitu euy komo dipusir dayeuh mah da puguh heterogen budaya geus campur aduk geus pabeulit karunya ku nasi blenong ning tadi heeh kurang-kurangna kreatif mah euy ditinggalkeun tong boro make jeung eta wayang golek oge nying hareupan audensi ayeuna marukana kumaha sakurang-kurangna dalang teh deuleu kudu bisa ngimbangan kana apresiasi anu aya di rakyat auden anu berat ngajawab tantangan teh marukana jadi dalang teh kudu ditunjang heula ku pendidikan ngaran-ngaran dalang teh apaan fleksibel dalang sebagai sutradara dalang sebagai pemain dalang sebagai pendakwah dalang sebagai penerang dalang sebagai sutradara sebagai pelawak nya dan anu dicaritakeun ge negara amarta negara astina di jero negara politik budaya hukum hampan jeung sajabana sosial politik rupa-rupa kudu apa terdalang Kedah kacangkem teh jeung kudu kacangkem kudu universal di mana nyaritakeun teh kudu netral heeh nu matak dek jadi dalang saha we nu mayar heeh asa gede we duitna bener kan da urang mah profesional jasa seni urang mah biro jasa netral pakai segala golongan dan nu sarerea wayang mah gitu dina sosialisasi naone model ayeuna dewek program pemerintah di Bapak Gubernur dugikeun hanya tapangna dipekikeun teh bisi aya nu teu nepi ka rakyat karunya
nu mata kraya teh sing jadi waskat pengawas anu melekat di mana aya kejanggalan-kejanggalan teh buru-buru laporkeun oge ulah ngayakeun tindakan anu anarkis sok salurkeun ka lembaga nu geus aya pan aya wakil-wakil urang nya sing luyung ulah nimukeun ka suudon ulah beunang disingseunan rakyat teh ulah dibeunang dibibita deui kudu pikir dewasa geus meujeuhna amin lobakeun kahadean hirup teh kasasama lamun rek demo anu positif sapertina ayeuna hiji pasantren kiai na turun jeung murid-muridna demo ka mana ka Bapak Wali Kota atawa ka Bupati demo naon menta binih kai pelakeun di leuweung-leuweung nu gararundul positif eta mah positifan dina tanah ngelowong kana mah tiada hari tanpa nanem kayu di kebon saha we PHP-keun engke kai gede manehna gede samper guru SD siapkeun unggal poe Sabtu menta binihna ka pemerintah pelakeun program dunia teh euy pemanasan global cenah bejana biayana geus ngucur nya tak kitu euy pemanasan global teh sabab naon bejana lapisan ozon teh geus tobros geus nipis wayana polusi di dunya geus ngalangkang ayeuna kendaraan geus sok oh eta motor isuk-isuk berang teh ku siraru we heeh ditempot di luhur teh can kebul truk jika kacang tanah diawurkeun kenapot di Inggris aing di Inggris ya kumaha di Inggris akang aya truk gede nyiap ngebul knalpotna diudag ku polisi mobil Anda bermasalah omean heula bener diudag teh ku polisi tong borong mobil ngebul saeutik teh knalpotna tong borong mobil akang pan ngagoreng heeh tong borong mobil dewek kudu di jero bus didenda ngagoreng poho rarasaan teh di dieu ngagoreng peda ge pan didenda tah kitu euy hirup teh di dunya mah heeh beunang kurang urang batur mah geus wah dina ningkatkeun kabersihan teh dewek ieu jajan keur jajan aya nu gelo jajan deui bayangkeun nu gelo urang Inggris meuli hamburger apaan hamburger teh geuningan make bungkus kertas eta nu gelo beak hamburger eta kertasna teu dipiceun da dicecekelan can panggih jeung wadah runtah mah nu gelo tah bandingkeun jeung nu bener di dieu gelo malah lain ngagoreng bangsa sorangan kenyataan iya mah kenyataan nya bener jadi hartina mah urang teh meureunnan ngajak disiplin mikeun runtah ulah di mana wae heuh parkir kade eta aya tempatna batur mah digemok pan banna teh heuh luar biasa eta manuk-manuk lestari ditumai di urang ayeuna calecet oge hiji dua akibatna manuk di alalaan hileud jadi roba hama tah orai di alalaan di sawah beurit riab bangkong di alalaan kungkang loba jadi we rugi keneh ka urangna ka urang-urang keneh pan ngala belut di setrum di portas atuh nogna teu megar tumpur tah kumaha anak inju urang hayang nyaho ngurak teh kumaha ke bener dah nya ya alam geus leungiteun euy heeh gunung-gunung pasir bulistir
Kaayaan aset-aset negara ayeuna loba digadekeun. Kepentingan pribadina deui golonganana. Bangsa urang ieu negara urang. Dedeuh. Nu matak ieu layang Jamus Kalimusada ku dewek dicokot teh nyaeta dipancing dunungan aing teh naha ieu teh nepi ka culdog-dog tinggal iga. Jadi pangna ieu layang Jamus Kalimusada dicokot teh aing dek nanyakeun ka dunungan kayak di mana pangi konsekuensina nyaka ieu lambang kagungan negara teh salaku pejabat na geus apaleun acan nya naon ai ketuhanan teh naon ai kemanusiaan naon ai keadilan kumaha persatuan teh dalam mun dilaksanakeun mun dina gawe eta aman kabeh oge. Cenah eta dewek wanian oh kene antep lanan mun pangayan wani peupeurieun sia aja rarempe. Cenah eta aya nu kasinggung ku aing tong baru kasinggung nepi ka TBC lain urusan aing teh mah. Heeh. Deret teh cenah dewek aya nu maehan tong ngarepotkeun teh dipaehan ku sia ge aing bakal modar kitu. Tewak cepot nepi ka diduruk babari nyieun deui we kai loba. Heeh. Cing wani sia Sep. Bener mah. Sok eta mah aya nu mecat sia mah. Alah. Turut aing. Nya keung mun kudu nurut ka si cepot sia bayangkeun ku sia lamun eueuh si cepot tek tipana nyatu sia teh. Pagawe negeri lain nu mangsiun moal aya. Urang mah sawana akang. Ngan kasang tukangna amal ma'ruf nahi mungkar. Tepikeun kahadean. Amin. Visi misi tugas urang sadaya salaku seniman jeung seniwati ngaraketkeun duduluran teu saeutik jasana. Buktina we ayeuna geuningan peuting ieu urang tepang sareng Bapak Wali Kota Depok. Ngahaja mah ka dieu rek nanahaon bari ge. Jeung hareudang jeung macet. Tapi ku ayeuna Bapak Gubernur sosialisasi pangwangunan nepikeun program-program bisi teu nepi ka rakyatna. Rakyat ngabogaan hak pikeun nanyakeun nah nya ieu teh geus karasa model ayeuna sakola SMP jeung SD teu mayar gratis nya anu teu mampu mah malah engke mah cita-citana oge SMA digratiskeun teh can pangwangunan ayeuna ngarehab bawangun anyar keur SD SMP ribuan pan can puskesmas can jalan-jalan leucir seni gedung kesenian engke mah aya di unggal kabupaten di unggal Kota Madia yang di sakola-sakolana ieu Mamah Inu ieu dina widang seni ngadidikna ka barudak Sareng padalang deden nya seni agama ilmu tuh seni agama ilmu teh eta teh ngahiji lamun teu make seni eueuh indah sedengkeun pangeran teh resepkeun kanu indah-indah agama teu make seni kitu hese rek nepina ka rakyat kana hate seni teu make agama awur-awuran deui babaliut loba tabrakan eueuh konsep tuluy teu make ilmu deui wah cilaka matak ilmu seni agama sok urang bajuang nyumput buni dina seni urang mah dipiningan ku seni naon hiburan kaituna tongtonan mudah-mudahan jadi tungtunan nya ieu praktisi-praktisi seni sing mere contoh
pelaku seni teh kabalarea tuladan artis-artis mere suri tauladan figur eta teh da ayeuna mah geuningan masyarakat teh anu di tempat teh figur heeh paduli goreng lampahna oge apan kitu it's not the gun but the man behind the gun. Jadi lain bedilna wungkul nu kudu canggih teh ta jelemana ta mentalna nu kudu hade teh. It's not wayang but the dalang behind the wayang. Lain wayangna wungkul nu kudu alus teh ta jiwa dalangna. Dengekeun asep sia. It's not the song but the singer behind the song. Lain nyanyi na wungkul nu kudu alus teh lain kata-kata na wungkul ta jiwa penyanyina. Kata-kata na alus nyanyi na geunah ngan penyanyi na dugem narkoba we kaituna teh. Wah. Lebar pan. Ta eta euy. Sok geura pararinah anu mah geura harari jerah. Evaluasi pertahanan urang teh ngan eta hiji-hijina budaya geus dijajah sagala rupana urang teh teh geus mejeuna cengkat geus mejeuna dewasa bangsa urang nu mawi Bapak Aher umajak pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupa widang kegiatan anu aya patula patalina keur kapentingan negara jeung bangsa sarerea teh di sakabeh unsur di sakabeh elemen di sarena pihak ulah rek patongong-tongong nya ulah rek pagirang-girang tampian sok bersatu kokohkeun persatuan jeung kesatuan ulah pahilir-hilirnya calik pagirang-girang tampian utamana anu paling bahaya mah eta tah anu make kedok agama didoktrin jadi panganten dibibita ku sawarga lamun ngabunuh batur teh ngumatak di mana aya nu ngontrak imah teh Bapak RW Bapak RT cing taliti urang manana 1 kali 24 jam halus lapor tingkatkeun keamanan ulah nitah wae polisi soal keamanan oge kudu bareng urang sadaya nanulakan janela jeung pantau rek nitah wae polisi tadi dia urang teh kudu bareng teh da geus jadi kewajiban jeung kepangabutuh urang sadaya wajib jawabna teh nyelaras sis kamling da kajahatan moal eueuh sapanjang dunya ngadeg mah ngan kumaha carana neangan tareka supaya urang meminimalisasi tensi kriminalitas marona sis kamling guna panteteh hirup teh hoerunas anfa'uhum linas jadi panghadena jelema nu aya gunana keur balarea gitu ceuk hadis da saling ngabutuhkeun jelema mah matak ieu layang jamu sekali musada dibawa ku dewek teh ku dewek dek ditanya ieu geus nyahoeun manehna nyanyakeun nu kieu teh heeh dasar-dasarna teh kumaha loba di amandemen ieu teh bari jeung eueuh realisasina heeh kanyataanna kieu atuh da heuh da berkembang negarana atuh di ngaran-ngaran berkembang mah Bang Bara teh riab can keuna ka nu maju heeh mudah-mudahan atuh ka hareupna aya peningkatan anaknya amin nah kitu eta sinden baheula mah sinden teh aya julukanana aya alias si cangkurileung si toed si geureulung si heulang si manyar si layung si peueut wah rupa-rupa si balon aya sejarahna teh landian gitu teh mode sejarahna ngaran sinden ngaranna si balon manehna teh keur gering keur plu diajak ngawayang ku dalang teh kitu da keur plu
sebrenge di panggung je. Syarikaya kemang laja. Eta kemang bonteng di astana. Kaniaya nu tungara nu awon magan kieu rasana. Gandrung pelenung lehona teh tina irung. Bletok cenah. Bitu. Nah, tidinya dilani masih balon. Sajarahna teh tidinya. Gitu sejarahna teh. Eta kuraruji. Aya Silaja, aya. Ari Silaja kumaha akan sejarahna? Aya sejarahna Silaja mah sinden teh harita teh hayang kiih tengah puting. Ini kapipir nu hajat. Hujan ngecerak diporosotkeun calanana teh jogek udah teu kuat pikieuheun. Lempeng pisan kana boros laja. Bros. Adon kikituan nya. Aing geus teh nuhun ja cenah. Heeh. Nganuhunkeun ka laja. Tah tidinya laja jadi baranahan teh. Gelani mesin teh si laja. Lumatak nyayur make laja teh ngeunah kan. Ampun rupa-rupanya euy. Da sinen jeung dalang hitutna beda. Ah, na bake sarua we bau. Ai bauna mah sarua. Beda. Sorana sora hitut. Na kumaha sora. Ai sora hitut dalang mah teu kadenge. Oh, Udah dihijikeun jeung kecerek ai merangkeun ning. bisa jadi gitu. Nyaho-nyaho meledak ke kacukang. Diduetkeun jeung Ai sinen mah ngageber. Mama kayak ngageber. Meureun tapi hituteun teh rek jalan ka tukang meureun ka pengkak ku keuneng. Da emok. Nya kapaksa pi hituteun teh jalan ka hareup seseleke. Aya nu kadupak lemer meureun. Lemer jeung asupan kadupan. Mun urang mah punten nya aya lemer di hareup. Alah, ampun aing. Tak kitu Mamah Inu riwayatna. Alah, ampun aing. urang mah punten mer gitu. Paingan kebayang wae da Alah. Eta mah meureunnan di hareup lemer rada pageuh kadupak teh, jalan ka gigir meuni. Wah. Alah. Alah. Nelaman. Ini mah heureuy nya euy ah. Bogongkan we akang urang mah. Da puguh unga peuting apruk-aprukan ieu teh kurang hees, kurang naon. Supaya tepat itu urang genturuh. Pamajikan mah di imah kerek meureun. Nikmat. Teu nyaho mikiran aing macet di jalan tibra. Narima duit itu juga. Oh, nerima duit teh pamajikan di imah. Kayak kurang jebeng. Nepi ka boga imah alus, mobil, sawah lega, kontrakan loba. Can ayeuna aya SB, aya Indomaret, waralaba. Indomaret. Ngeunah pamajikan mah padahal di mana aing geus paeh masih Asep ditinggalkeun ku nyawana. Diusir tak ku pamajikan teh. Usir kumari apa? Bapak silahkan untuk pergi selamanya. Tidak dibenarkan tidur di rumah. Di ruang teh aing. Eta imah ladang ngawayang teh dipake heese kumaru da kawin deui urang. Nyeri hate nya euy. Mending podaran we teh ayeuna pamajikan gitu. Yang dipaehan mending tamahan deui 5. Mending bikin ka saha we. Naon tadi? Mending bikin. Tamahan deui 5 daripada dipaehan mah. Jeung tibatan dipaehan mah mending tamahan. Ya 5 Eta ku teu kapok sia teh. Sakilang geus dibaeudan. Tahun-tahun sia teh dibaeudan teh. Udah hese ngalengkah deui. Arek ge deung pamuh deui. Heeh. Dasar. Jelema tarujun begitu dah biasana ge. Ai tarujun teh jelema dilahirkeun teh suku heula ti heula. Nyari kitu kumahana. Ceulina bulan hareup. Alah, ampun.
dengan kalakuanana tahun depan. Ngek-ngek teh aing ah. Salin. Disalin heula nya. Tenang ya. Ngarah kewas. Seragam ti Pak Gubernur. Nah, eta seragam ti Bapak Gubernur sok. Seragam anu ti Pak Aher cenah Aya acan. Naon? Ti Bapak urang. Tapi Cew meni gaya tinggal Lah, kasep aing nya.